Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadrati mu'allif hadzal kitab Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ikhbaru billadzi wal alifi wal lami. Ari ieu eta babuat martelakeun ngakhobaran ngaberitakeun atau ngakhobaran billadzi ku mubtada lafad alladzi wal alifi wal lami wal alifi sareng alif wal lami jeung lam. Makila ahbir anhu billadzi khobar anil ladzi mubtadaan qoblus takor. Mari kalimah kila dicarioskeun naon ahbir anhu lafad ahbir anhu ahbir kudu ngajadikeun anjeun anhu ti jalma billadzi kana lafad alladzi khobarun eta khobar anil ladzi tina lafad alladzi mubtadaan bari jadi mubtada. Istaqarra anu tetep itu mubtada qablu dina sabada maqila wa masiwahu mapawasithu silah aiduha khalafu mu'ti takmila wa ma jeung ari kalimah siwahu ma tetep itu masalianti itu maqila jeung alladzi pawasit mangka eta kudu nengah-nengah anjeun hukana itu masilatan bari jadi silah. Aiduhanu ari aidna itu sila khalfu mu'ti takmilah khalfu mu'ti eta anu ngagentosan ti anu mere kana kasampurnaan at-takmilata kana kasampurnaan kana nyampurnakeun mubtada. Nahul ladzi darabtuhu zaidun fada darabtu zaidan kana fadari makhoda. Nahul ladzi ari contona eta tetep seperti lafad alladzi darabtuhu zaidun fada. Alladzi ari anu darabtu neunggel kuring hu kaitu alladzi zaidun eta zaid. Pada mangka ari ieu alladzi darabtuhu zaidun pada mangka ari ieu alladzi kana eta kabuktosan itu darabtu zaidan eta darabtu zaidan darabtu neunggel kuring zaidan ka zaid fadri mangka kudu uninga anjeun al makhoda kana anu dicandak atawa kana tempat pengambilanana tempat nyandakna. Wa billadzaini walladzina wallati ahbir muraiyan wifaqal musbati wa akhbir sareng kudu midamel khobar anjeun billadzina ku billadzaini ku lafad alladzaini walladzina jeung lafad alladzina walladzi jeung lafad allati muraiyan bari anu ngaraksa anjeun wifaqal musbati kana metukanana masalah anu ditetepkeun dina bab mubtada khobar. Qabulu ta'sirin wa ta'rifin lima ukhbira anhu hahuna qad khutima. Qabulu ta'sirin ari nampi kana jadi panungtung wa ta'rifin sareng jadi ta'rif qad hutima eta misti dipastikeun itu qabul lima pikeun tarkiban uhbiro dijadikeun khobar naon anhu itu ma hahuna dina ieu bab kadzal gina anhu bi ajnabiyin au bi mudmarin syaratun fara'i mara'au kadza eta tetep nya kitu deui saperti qabulu takhirin dina pada qad hutima algina ari ngalap sugih anhu tina itu ma bi ajnabiyyin ku anu sejen au bi mudmarin atawa ku domir syaratun ari ieu eta syarat paroi mangka kudu ngaraksa anjeun ma kana hukum kana aturan
ro'au parantos ngaraksa ulama kana emak wahbaruhuna bi'al an ba'dhima yakunu fihil fi'lu qad taqaddama wahbaru sareng parantos ngahobaran para ulama nau sadaya huna dina ieu bab bi'al ku mubtada'al an ba'dima tina sapalihna tarkiban yakunu kabuktosan pihi eta tetep dina itu ma naon al fi'lu fi'il qad taqaddama nyata parantos narima tipayun itu fi'il insoha saugu silatin minhul li alqasaugi wakin min waqallahul batol insoha lamun sah naon saugu silatin nyitakna silah minhu tina itu fi'il li'al pikeun mubtada alif lam kasaugi wakin saperti nyitakna lafad wakin min waqallahul batola tina saumpamana lafad tina lafad waqallahul batola waqo ngajaga saha Allahu Gusti Allah al batola kana batil wa iyakun marofa'at silatu al domiro ghairiha ubina wan pasol wa iyakun sareng lamun kabuktosan naon ma domir rofa'at ngarofa'keun kana emak naon silatu al silah alif lam domiro ghairiha eta domir anu bakal balik kana salian di alif lam ubina mangka dijelaskeun itu domir wan pasola sarta inpisol itu domir. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wahdaka la syarika laka wa atubu ilaik.